nuju saking pawing wang tinalangan ya ampun sekarang pinuji sekarang pinuji nyebat kastore kacarios di kampung anu nyingkur nyata bumina abah dukun saban-saban rebah mangsa ganti wanci ilang bulan gurunjung tahun mindeng kabandungan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tiririh-ririh geuning angin kadar ti pangeran anu karasajing karenapan ngan dibarengan ku ikhtiar laras kitu mah ayo akbar masya Allah malah di sisi teh bisa merangu bawara seni kamu
jam 1. Bisa bilang siapa mameureun. tapi bina ieu mah Jebrang. Aduh. Maker sama. Biasa nama Haji Sidik kijang sok ngirim kopi ka dia ayeuna mah pelang ngeles eueuh. Itu eta Ci. Eta ti Duh. Ti Paji Sarip aya tah. Aya tijang Sarif roti ye. Aduh, ampun sarua petetnya mah jeung aki. Aduh, ampun ting. Sawi harani teh lumayan. Coba ting ai geus kolot karasa ieu sagala. Duh, ampun ting ieu ginyal meureun. Dina punu pun dicangkeul kieu. Ieu naon ginyal teh? Teuing da ngajenuh dina punu. Puluk paling ginyal Ki. Naon? Kaponakan tah. Ampun ting geus karasa ieu kuku ieu penyakit petot. Ieu mah ti bubudak ti barang lahir. Duh. Nah, padahal mah diturunkeun kuku-kuku wae nya. Ciri khas. Murudul nya Ki. Disirupa-rupa we geus kolot mah karasa teh ini maneh mun aya keneh mah meureun aing mah tepi ka sangsara kieu. Aing hirup zaman modern teh geus teu payu jadi dukun teh geus ngalalarti meureun jelema nya. Loba ieu lah jadi ngarti nama. Atuh menteng-menteng nomor ka aing mun aya mah. Padahal kumplit aing dina meteran loba nomor. Ditungtut teh dibikeunan meureun ku aing. Pelet-pelet aya keneh. Nyata geus ngalalarti ayeuna mah jelema teh dek nyieun isim nyieun ayat-ayat pangeran dina lama tuluy dibungkusan aing sieun ku hukuman. Tah ieu kudu aya. Sabab aing meunang katerangan deui sing saha-saha anu ngajual mulikeun ayat-ayat kami mangka di neraka langgeng salilana. Duh, naudzubillahi min dzalik aing kudu kitu mah. Kudu euy geus kolotna ah. Aduh. Ampun ting biasana mah ieu nyeri cangkeng teh sok diubaran ku si Jebrag. Di kumaha? Si Jebrag anu kana bibirna teh geuning. Siga martabak. Lain ku kai diubaranna teh diulas-ulas. Di kumaha? Kaina. Heeh. Kai kaboa teh nya. Teuing ting kai naon. Kamari dipopokan ku ti ucing eueuh cagir-cagirna. Sana mah pokana teh kuat kana. Heuh pan sia. Aing itu. Heuh pan maneh jeung popokna teh dihakan ku maneh lin. Apa anu sapotong sewang jeung aki? Ieu hayam nih si jago si cayam pelung can diparaban di kur. Duh. Ini tahjahnya. Aduh, Gusti. Si belegu hayam edan dikit aku kudu dipuji mesek wae. Naon? Kanyut dipacok. Gelok teh. Ampun. Yang kau